Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurna rasanya ingsun. Matepang di sinarang simkuring elang di channel lokalitas dina segmen ngebudah. Pokoknya mah pantengin terus. Nah, baraya dulur sadayana di mana we ayana. Rupina alhamdulillah dina dangget ieu simkuring ditemani ku tamu agung ya. Sareng kasepuhan Ki Dadang oge grup karindingnya. Arana teh naon Kak? Kasura lah pokoknya mah. Yuk urang bahas tentang kasura teh naon we. Yuk. Nah, sampurasun. Urang teu pangkeun heula nya reng-rengan sadayana baraya. Tos urang panginten ari ieu mah. Sahanya Ki Dadang sareng pun Raka isa namanya. Coba wong saya. Pangkeun abdi di lembur mah Iman, masyaallah Iman kang pamiakang isa. Kami abdi di lembur Asep ya. Oh. Abdi elang pami menuju beungar eta ge, tapi pami menuju Sangsara mah Ocit. Namun sekarang mah Ocit. Nah, kasura teh naon sih gitu, Kak? Yang saya pengen tanyakan itu sebenarnya kasura teh apa gitu. Silakan dijawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upami naroskeun kasura teh naon panginten ari kasura mah upami dina bahasa Sunda mah nyaeta terjadi kecelakaan. Kecelakaan oleh jenis bambu. Jenis bambu yang menyelap. Aduh naonnya menyelap tuh. Nyempil di bagian tubuh kita, biasanya di bagian tangan, jari tangan. Tapi kasura di sini adalah geus dicampur ya kan? Ya, campur aja tenang. Kasura di sini adalah kita itu satu grup atau satu jiwa yang suka dengan salah satu kesenian dari Sunda, yakni karinding dan celempung. Nah, kenapa dinamakan kasura? Karena kasura itu kan tina awi ya. Tah, kaleresan dina karinding oge geuningan tina awi, tina bambu gitu ya. Tina bambu jantan ada sangkut pautnya lah sedikitnya, dan kasura itu singkatan sebetulnya. Singkatan dari Karinding Sundaraya. Karinding Sunda Raya. Insyaallah. Isa anu ngadamel namina pertamana. Reng-rengan eta mah biasa reng-rengan aya nu ieu tuh bade pas band atau aya, bade jamrud atau aya, seleng atau aya janten tercetuslah nama kasura Karinding Sundaraya teh. Subhanallah. Nah, berarti sudah terjadi seujiratna we gitu nya. Namun kumaha ieu pertamana emang dari stimulusnya dari apa gitu? Kok aing hayang we gitu diajar atau ngamumule musik bambu mimitina ti mana eta kan gitu. Kami tidak munafik ya Kang ya. Tidak munafik dalam arti kata kami juga melihat senior-senior kami yang sudah berkecimpung dahulu kepada musik yang tradisional. Dan kita dengan rasa ingin tahu awalnya, terus ingin mengenal, dan akhirnya terjun dalam melakukan salah satu seni tradisional tersebut. Dalam konteksnya seni musik. Kita masih belajar, kita masih lamun dina ucing-ucingan mah masih anak bawang lah. Belum ke tahap yang ini. Tapi dari atas rasa ingin tahu itulah kita akhirnya ngariung dulu teh. Dan ini adalah dengkotnya sebetulnya. Jegar-jegarna teh ieu tah. Ieu teh jegar sewu pamongkos sewu teh ieu jegarna teh. Jadi pamawana ya sebenarnya. Beliau mengenalkan kepada kami ini loh, ada satu kesenian dari Sunda yang mungkin waktu itu hampir banyak yang tidak mengenal, dan akhirnya kita dikenalkan dan akhirnya terjerumus kepada hal yang positif. Alhamdulillahnya benernya. Jadi awal nama keturut muning sebetulnya mah. Jadi nuturkeun muning. Nah,
Ya ilah kadita mun kana bujur mun. Gak nemoy tadi. Oh gitu. Nah, muning sa. Dan naon sih ari muning nabi Kang mah. Dia jalu. Oke. Oh jadi kidadang anu ieu namanya pertamana. Tah, aduh masyaallah. Jadi kalau mau ngobrolin masalah karinding Sunda Raya mah sebetulnya mah kadieu lah. Ieu pakarna, ieu dedengkotna, ieu anu menanam tanam-tanam ubi. Jadi Asal begitu apa gitu. teh Kang? Oh iya. Nah, eta perkawis teu perlu dibaca. Tepat. Masalah ya. Kumaha ya? Pemaparan kesepuan. Dari Sendiri. ngawitanna mah kieu nya. Mohon. Lebar momen hari katanya. Lebar momen. Wah, itu orang nyieun cenah gitu. Orang nyieun tahun sabaraha katanya. Ya, Tahun awal bisa awal lah 2010-an lah. 2010 nya. 10-an. Ruang riung. Ah, orang bikin weh jiga batur nurutan nya mimiti mah gitu. Nah, tapi di nurutan eta teh urang hayang punya anu beda teh. Nya. Dibentenkeun gitu Ya, sih dibentenkeun. Bentenna sareng nu sanes naon di? Nah, kaweta teh kapungkur teh naon teh kala kapungkur mah naon nya bentenan mah nya kitu we. Nyampurkeun budaya Sunda sareng asing. Jadi di mencukura mah genre na kumaha ieu naha karinding ieu bisa teh masuk kana genre-genre sanes. Oh, ternyata biasanya. Nah, ternyata geunaheun oge gitu harita teh nya sesakedikan mimiti mah biasa ku lagu kojo urangnya. Kojo urang. Nya kojo urang ge sabilulungan di cobaan sakedik-sakedik nepikeun ka harita teh di radio. Di radio. Nya masuk kana radio. Ieu teh dihijikeun ku maksudna kan di teu full gitu tradisional gitu nya. Ya. Dicampurna sareng naon gitu maksudna. Apa Dicampur di dieu teh maksudna genre-na kan. oh genre. Ya, genre-na kan kalau karinding kan mindset orang tuh kesenian tradisional. Nah, urang mah kalau rasan dina lagu urang teh, sanes lagu urang eta nya maksud teh lagu yang diaransemen oleh kita itu dicampur oleh sedikit genre dari luar negeri. Rapper. Itu mah tidak disengaja nya. Tidak disengaja. Karena kita tidak punya vokal. Tidak punya waktu itu. punya vokalis. Kebetulan ada harita teh aya Kang Deni kesana mah. Denikor. Nah, ternyata dia bisa nge-rap oge. Ya, cobaan we eta ku bang kelima gobang. Bangkong tengah sawah. Wah itu bajigur. Ngan didinya teh abi ge tengah. Nah, didinya buat tukang bajigur, tukang baso. Nya Atuh kan baso mah ti Jawa. Oh, di Jawa nya. Bajigur 3 garut. Udah Sunda kene gitu. Jadi kita waktu pertama kita itu langsung featuring sama Kang Denikor. Dia memang penyanyi hip hop profesional. Dan kita alhamdulillah dikasih kesempatan untuk collab dengan beliau. Masya Allah pasti. Kang Den, kemana wae Kang Den? Nih kangen Nya tuh. tuh Kang Den. Kalau piupul lah pokoknya mah. Berarti meureun aya kesulitan ya pas begitu bade memulai otomatis kan umawi aya karinding mah saha gitu zaman harita meureun eueuh nu apal tong boro apal gitu bentukna teh teu nyaraun meureun nya. Berarti meureun maenkeunna kita apa harerese tah kumaha carana sampean menang grup anu satu resonansi yang sama gitu. Disortir lah apa kumaha gitu. Henteu sih, henteu. Jadi kita kan sering nonton YouTube oke kan. Terus kita juga pernah ke satu konser grup karinding yang sudah terkemuka, boleh sebut nama? Boleh. Grup Karinding Attack yang sangat fenomenal. Nah, dari situlah mungkin ada semangat kepada kita yang masih muda, bener. Ya tak kawis Remako yang masih muda. abi rumah kolot nih ya. Jadi kepada kaum ayeuna mah meureun kaum milenial untuk ngiring reueus karena salah sahiji budaya nu aya di Sunda gitu. Tah salarosna mah kapungkur teh sabaraha jalmi hampir kana 7 jalmina. Aya Kang Egi, aya Kang Lukman, Kang Deni. Tah ayeuna panginten aranjeunna
sibuk dengan dunianya dunia kesibukannya masing-masing, Mohon. kesibukan masing-masing, dan kita insya Allah masih siap berdiri gitu. Biasa nama kantor kan lawi kan ngiring ya. Ngiring, bukan Oh yang ngiring kan Edison. additional playernya. Ya abis teh da teuing adi lang ngilu sedang ngilu. Dan alhamdulillah tina dari Karin Getek sudah ada yang jadi ya lumayan lah sudah jadi public figure. Heeh. Kang Antoni nya, Antoni Buhun. kuat. Oh, Masya Allah. Antoni itu waktu Sampurasun. Bukan dari Karin Ingetek. nya dari Kasura. Kasura. Oh, di Kasura. Kamu Kamu kurang mata saya gitu. Ya, Hmm. Karin dari Kasura. Beliau pernah ikut dengan kami dan akhirnya alhamdulillah Kang Antoni mungkin jadi public figure sekarang Masya di Allah. salah satu TV lokal. Swastanya. Oh, lokal swasta. Nah, Kayak sekarang Itu eta juga yang dia yang awal-awal tahun berapa Oh, tidak. ketika main di Palasari teh gininya. Ya. Ketika main di Palasari di Tiwarang mirigan anu pencak harita bisa awal. Kita pernah- Aneheunnya batu lagi. Pernah tur Kang, tur keliling kampung. Antar RT. Kamu lain tuh mun ngarona. Kita mirigan yang pencak kayaknya Mirigan jadi anu pencak teh Ku karinding. ku karinding di pirigan kantos ku nyaku orang lah gitu. Alhamdulillah. Terus ayeuna manginten aya ya anu reus oge cenah nyami teh nama hoyong ngiring ternyata ditaruh seraba yang ngilu gitu. Oh jadi kan anjeun nama lebet ka grup Kasura teh salesna mah sanes gara-gara bisa na karunya. Tapi di karunya we ku ieu. Oh, gimana segitu. Oh gitu. Anyar nyarekan eta. Ayo wae. Iya unik bisa deh nya Kasura teh aduh Masya Allah. Nah kan iya pertanyaan pastinya anu selalu aja gitu ieu mah beda ya di lokalitas mah. Irang geus sana. Nah, eta kan urang. Terus panggosan aya Bahaya teh ngan sabaraha ieu da. Giling deui gitu nya. Iya iya. Naon teh sebelum batur rame pisannya urang teh hari itu teh. Jadi kantor Terbengkalai heula ieu teh Ki. Terbengkalai. Pakum. Oh Paku. Jadi gara-gara meser vacuum cleaner jadi eureun gitu kan. Kesedot juga nama asup ka dinya. Coplok. Keur kieu eta. Vacuum cleaner tarik Kenyot. Chef. ke bawah. Nya. Tenas naon kisah. Nah, kan hari tadi pencapaian teh sampai ke mana? Saya mah udah nggak ukur sebetulnya mah kurang mahirnya kan resep gitu we. Ya, judulnya nggak jurung gitu lah. Jurung aku gitu. Sok iya. Saya mah resep itu unggul. Hari tadi pernah di daftarkan teh itu waktu acara di Braga. Nah, Ya, yang ngiring. Oh nya. Anu ieu teh ulang tahun KA teh Nonton KA. Kalau si Asia Afrika kantos 2 kali. 2 kali ya. Di mall sekali gininya. Di mall. Di mall MD Plaza teh nya. Aduh Plaza. aing euy ngampar karpet. Di mall eta bener. Masya Allah. bener. Untung eta teh ka bawah kulit. Di deket pemutaran kan lumayan. Oh nya nepikeun ka aduh perjalanan guys pakai baju pangsi hararideung nya tong disenal sen urang ieu lah babaduy liaran cenah. Masya Allah. Eta ku hayang ngamumule gitu nya karena sih urang gitu. Nah, ieu keun lah babarangan gitu. Nah, Akang Asep yeuh kumaha juk-ujug hayang gabung jeung Kasura mimiti kumaha tah? Hari abdi mah Atau soalnya segitu. tacan. Kata penting sih. Oh, tacan. Mana. Apa tuh? Hari abdi mah tadina kubakat tadina mah salembur sareng Kang Iman teh. Jangan sok ameng bareng diajak ka ditu ka dieu. Ka dieu tertarik gitu kan. Pertama yang diajar. Ngiring atuh nya saur Kidadang tadi dicarekan heula bi teh. Kayaknya Ospek. Ospek heula bi teh. Urang oge aya nya ospekna betul. Dan Warawi mah. Oh, gitu. Sadapura. Ya da abdi oge hari Di tadi. tes teh kieu di tes teh. Ngalah tanggal bunut. Tanggal bunut teh nu batur. Ku saya teh di tes kieu. Abi cenah di tanggal bunut. Sok tah itu we. Nah. Kan kudu kuat mental. Kumaha kuat mental teh pira ukur
ngan ngadangukeun aba-aba unggul. Mun cek urang lompat. Ya, gitu. Belenjengan untungna teh urang ngagerewakeun. Oh, jadi salah nama nyanak gitu kan teu bebeja. Nah kemarin ge cek Ki Dadang ka Sim Kuring kan. Mun maneh erek gabung jeung Kasura cenah. Ingat lamun hiji mangsa pangijing ini jangan sugan aing teh malaikat euy. Kumaha Ki? Tulungan. Oh bener pangi. Jang kadi jang. Kadang ai aki teh ieu basingna memang paranormal. Abi dah kumaha ya ai kieu mah nya urang tanggal walar we nya gitu mah. Wah tungtungna mah kieu kanu ini tadi urang bebeja nih hampura gitu. Kanu ieu nya urang ge anger urang nya ngarah teh disebut maok teuing. Jadi lamun maok mah dibalikeun jadi koam. Katanya. Nah, ngarah teh kaasup ka dinya urang teh. Urang legalkeun we gitu kan. Urang legalkeun jadi we ieu naon teh ngaranna teh sasadu. Kanu eta nu aya di tempat kanu ieu cenah bade istilahna mah ngagentosan. Bae atapi ngodok. Dawa duitna. Bae ngagentosan eta cenah dahan eta. Awi asa bade dituar. Oh nya mah atuh kitu mah nah. Ayeuna legal lah gitu. Jadi depi kaina tangkal eta teh jadinya. Janten. Tuh, janten. Alhamdulillah. Jadi pencipta. Padahal mah asli nama geus dituar. Tinggal ayeuna tutunggulna tuh. Jadi sirungan deui. Tah eta maksudna. Eta nya nyirungan deui. Nah, gitu oge Nah, Kasura. regenerasi meureun kan. Regenerasi. Penting. Teu tina maling ya. Gitu. Lain pembelaan diri eta teh. Nah, urang bebeja heula. Ya. Itu Kang. Nah, kumaha kesan dan kesan setelah bergabung dengan Kasura gitu. Ya kesan nama kayak hiji nama Aduh. Tuh ngalih bawa nya atau gitu biasa gabung margi biasa mendalami kanu kesenian Sunda teh gitu janten terang Ya. kumaha karinding teh kumaha musik tradisional teh gitu. Alhamdulillahnya padahal di zaman anu milenial kieu itu zaman sapertos kieu masih aya pemuda-pemudanya. Ya Ki Dadang ya udah maksud pemuda. Memang nya. Nah, cek abi mun abdi cek abi mah umur sabaraha tahun jadi kieu lamun kieu lamun tah. Abi masih kena dalam masa pertumbuhan. Da eta anu pungla apa biasana gigi susu. Lamun abi geus lamun abdi tos umur 70 tahun ya. Hok misalnya ningali umur 50 tahun teh nganggapna ABG. Ya lah Wah itu ABG. Urang geus 70 tahun. Nah, jika kitu. nya, tapi nya terlalu ieu sih salah sama Sara aya kan umur mah nya. Kita papak sajajarkeun we 20 tahun katongo gitu. Gitu tah, ieu program Kasura kapayuna bari kumaha teh? Nya eta sugan. Nah, sok. Loh benar. Duh yang ulayu. Naon ulayu? Oh, ya. Oh, siapa balik Mengilu ya. Jadi untuk kanggo program kapayun mah panginten urang teh hoyong naon mun bahasa keren mah hoyong rekaman deui Kang. Hoyong rekaman deui di dapur. Dapur rekaman. Tapi salami Kasura Pakum alhamdulillah nya reng-rengan di Kasura teh lebih ke alam heula Kang gitu. Lebih ke alam nya Alam ieu. Padukun. lebih ke alam lebih karena alam lah melata tanggalan. Oh, karena tanggal. Ya, jadi kita sambil musik sambil karena melak oge gitu melak tanggalan. Ya memang sih untuk cakupanna untuk gede cuma leutiknya tapi tina meureun nu gede ge leutik heula meureun gitu. Santos. Ya mudah-mudahan Eta meh gede digelang heula. berobat kan. Oh, Bisa berobat bisa. bisa. Tapi ya logis oge soalnya kieu urang rek apal main karinding kumaha melak kawin oge teh bisa misalnya. Nah, jadi diajar melak heula. Jadi aduh Kang ada mah biasa ada mah karinding tahu Kang meuli wae atuh kudu diajar mah Nah, eta kena bagian-bagianna nya. Iya, jelas. Nah, raruas kan bisa ditanya gigi. Bisa ditanya gigi bisa deh. Nah, kan bagian melak nama. Saya bisa main nyin karinding mah ki. Heeh. Kan gagal. Jadi
tapi kasura sebelumnya vakum lah gitu kita gerakna dina tetanggalan ya. Yang mudah-mudahan kenal heula bisa jeung Aminanya. ya menyadarkan Diri semua sendiri lah gitu. diri sendirilah diri sendiri lamun cek papatah Banten mah Baduy mah teu hejo lamun teu ngejo lamun teu hejo gitu. Jadi urang kana tetangkalan oge resep tah papalakan ayeuna alhamdulillah tos aya hasilna nya geuningan ka ieu deui hate teh iya urang kana musikna oge kana musik tradisional oge. Jadi aya tetangkalan bari karindingan Kang aduh Nikmatnya. ya. Nah, mata tadi ge nyambung tadi mah untuk mal hejo mah Moal ngejo. hejo tah saya mah bagian ngahijikeun ngahiji heula terus ngahejokeun terus ngahejokeun baru bisa ngejo Hejo. Ayo tuang. Juga berapa nya kan aya istilah senam mun teu ngakal moal ngakeun. nah Itu nya. Eta mun teu ngakal moal ngakeun. Mun bisa ulang. Oh gitu nya. Eta memang karena tumbuhan teh kumaha maksudna melak pareka atau melak apa gitu kumaha teh. Kanggo abi pribadi sareng rekan-rekan sanes kanu pare. Sanes. Da soalna kanu pare mah teu kailmuan Kang. Geuningan teu cub leos wae gitu kana pare. Nya minimal urang teh tiasa ngahias lembur lah. Tong lembur datang naon gede teh lembur. minimal nyumbang Buruan lah nyumbang oksigen lah saur kieu dadang me. Kemarin ya nggak jual buruan. Nah TV motor ini buruan beli tuh. Jadi kanggo urang heula lah buruan urang heula ame hejo. Jadi lamun misalkan tos gitu tos hejo oksigen tos raos ka urang ya insyaallah pandemi ge buru Hilang hilang gitu nya. ku oksigen murni eta tah jadinya barulah tercetus deui kumaha lamun kasura teh ribon duh gaya tong ribon ya ribon teh ngajurung kumaha mun kasura ngajurung saha nureunana Lagi kamu. Moal mungkin reda lamun teu sapat temuan. jadi hayang ribonnya Yang reborn gitu. hayang ribon kebon Udah kan tuh ki. udah namanya ai kebon Ieu ngamahen teh tegang teuing kan disayogikeun kopi heula. abi tinggal saya Kumaha itu tidak mengikuti skrip. Ini yang ngopi heula lah Kang. Ngopi sadayana. tah eta naon sababna cik ngopi dikitukeun Nah, cuma eta teh api-api cekasana mah ieu cenah jangan ngarah ka rasa lain panas keneh digitukeun moal pati ka rasa dirasa cobaan sugana tuh urang tos ngaropi aya nu endorse nya Ya. kopinya ini cenah eta sawaraga kopi. Kopi kuntang teh aja nanya. Oh, endorse 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 eta. lumayan mantap Siap lah, oke. Sawaraga kopinya, sawaraga kopi omat sia, endorse nya. Masya Allah. Kumaha? Itu kumaha. Jadi geus dino eta teh juk terusung lah tema hoyong reborn deui nya. Maksudna hoyong kembali lahir kembali. Apakah dengan gaya yang lama atau dengan cara yang baru kumaha eta? Tetap masih kene dengan tradisional dan hip hop apa kumaha? nah untuk kanggo konsep mah panginten tak can didiskusikeun intina mah ngariung heula Kang ngariung dalam artian salasna mah yang silaturahmi lah Ya, silaturahmi deui jeung rekan-rekan anu kapungkur kantos ieu gitu jadi upami tos ngariung mah panginten karena ada beberapa kepala mudah-mudahan meureun aya inspirasi anu iyalah anu keluar deui ya ya. keluar deui Bentuk ninggalan zaman. nah apakah mengikuti zaman atau misalkan zaman nu mengikuti urang ya kayaknya terus TikTok suka tuh Anu TikTok kikituan teh ya. Alah. Kamu macan pernah lah lanjut anti. Sarua kita apa lu kieu Oh, apa? Can pernah saya mau main TikTok demi halo acan kan dina IG. saya di scroll Itu nah aya kan saya kecet rek balik. Kumaha kan coba aya sendiri mungkin aya ide ente kamu kasur apa kumaha gitu ke Ai lengkahna. ide mah teu acan sih mung tahun dibawa mudah-mudahan tinu mulai nabi bergabung tim teh langkung maju gitu. jadi ninggal itu jo langsung ide teh mararuncul Nah
sebenarnya mah di kasur mah gampang kan. Asal asup geus. Eta kieu teh. Personel kasur teuing teh tadi Haji. Jadi ayeuna mah kasuran teh geus jadi kasuat. Nah, balik deui ka nu ribon nya. Nya. Karena ngajuru. Nah, terus terang ku sabab saya mah beureun geus jadi kolot nial nya. Jadi jika abdi mah moal ngiringan. Nah, mau diajak. Saha nu Sok pesek kan. Emang sejak jaminannya, aku mah jaminannya. emang sejak kapan gabung? Nah, gitu. Ya mangga eta mah anu misalnya teh kasurang ora, jadi ku awin oge awing ora benernya. Sok ngarah naon meureun kitu tah paling oge kitu ngarojong teh karena yeuna karena kumaha si kasura ieu atawa produk-produk dinu kasura ieu teh bijil deui teh leuwih bisa nyaingan bukan nyaingan bisa minimal lah bisa kieu bisa nyaimbangkeun jeung luar sampai di ulah deui ningali bukan ulah deui ningali naonnya jadi nya bisa berjaing jeung genre-genre nu sanes. Mun bisa kolaborasi berarti kan tandana bahwa ieu karining teh bisa ngabuana ieu. Diasupkeun kana blues jadi karining blues. Muridnya agak mun kieu mah lain kieu tah. Tah ieu karining. Tah blues. Lain eta maksudna teh. Tapi kami Aing kesembuhan mah beda euy. Lain gitu maksudnya teh. serem sih. Lain kadinya maksudnya gitu. Jadi hartina tong eureun. Jikeun jeung musik blues, jikeun jeung jazz. Jadi kumakeun ada blues mah dikitukeun. Jeung kita jazz, aya rock mah terus aya apa itu nya nya teh naon ari enggal mah. Ngan disarankeun teh lagu-laguna lagu nu enggal jeung mawa kana kasadaran kamanusiaan. Kesadaran kemanusiaan. Jadi naon teh? Eksistensi manusia di alam dunia ieu. Pampangna bisi kieu bisi pahili. Pahili teh antara hak asasi manusia jeung hak asasi sato. Ya sato tong abi. Eta wis kontol. Seto lah yo. Jadi urang kan tadi geus ngalengkah ye. Geus ngalengkahna teh kana naon teh kana tangkal. Berarti kan urang ngajaga hak asasi tangkal. Dirawat. Akhirna kokotor nu dikaluarkeun ku urang teh kaserap di ku tangkal. Ku tangkal kaluarkeun deui asup deui ka urang. Nah, jadi berdaya ciptana teh geunah gitu kan ari udara-udara murni mah sirkulasi. Nah, jadi segala naon anu aya di urang teh kudu sinergis jeung alam semua makhluk hidup. Nah, gitu. Saya teh mikir hak asasi satwa. Ini pengalaman kieu nya semua. Pengalaman hak asasi satwa teh. Di saprak jalan di pelur si hak satwa teh leungit. Bisa lagi gitu. Bisa leungit. Nah, lantaran naon ucing teh jadi hese ngoreh. Akhirnya naon? Balukana ka urang keneh nya. Naon? Gang jadi arasum. Capek atuh meureun. Guduk meureun kudu ngalisuk teh meureun. Nangan keusik kaburan deui eta. Kan karunya eta. Nah, urang we kan kitu kana teh. Tadi tina melak, terus naon teh kana tina melak. Wawujing tangkal, wawujing taneuh. Tangkana ieu ayeuna wawujing sato. Nah, eta urang kudu dirangkum jadi kana kesadaran manusia. Nah, akhirnya kita teh rek nyieun sesuatu teh meureun mikir heula kumaha sinergisna jeung alam sekitar. Nah, kitu. Gitu. Masya Allah bagi pisan euy. Tapi kan ka ucing-ucing diperhatikan kan tosnya. Nah, kan terus untuk Dadang gitu ajarkeun ucing. Nah, jadi imitina mah keuheuh asal. Ini teh bawa hasil 4 tuduh teh. Kelek nolak. Dia kelek cari rumahnya gitu bebat tuduh gitu nya. Gitu.
Nah cuma can sadar eta teh oh ternyata using Usik. Jadi si using eta. Ket. Ket. Nah, itu ya dampaknya ngeplos. Iya unikna kida ada kan terus kapungkur kasih kuring ngobrol sen. Lang. Aing nyeri hate euy sen. Jadi atuh nu euy. Ada lewat. Sanes. Sanes. Iya mah asli ya kan si kasih goreng nyerita. Kang sen aing nyeri hate euy naon. Tadi teh urang meuli ucing. Ngali ucing. Meuli ucing. Ucing. Nanyakeun Angora eueuh. Nanyakeun Persia eueuh. Sakala eueuh. Iya, Padahal kan geus jelas eta teh jual cat. Jual cat. Geus jelas nya meureun ucing teh jual ucing. Kan didinya sim kuring alhamdulillah. Pikir ternyata nu salaman sanes tokona. Ya, pemirsa kitu sangar ngarangkulan. Nah, eta mudah-mudahannya jadi gitu. Bukan kesimpulan. Mudah-mudahan ka depan teh orang ku ngalangkungan Iya. naon teh musik-musik nu bakal dirilis Dirilisnya. Oh, terus aya deui musik nu bade dirilis di aya juga namanya Insyaallah. insyaallah aya Oh, terus aya. Salah sabiosna naon mungkin judulnya kanggo penonton atau pemirsa anu penasaran kasura teh nyin lagu deui euy. judulna kumaha Hari lagu mah panginten Kang nu baru hiji. Nomor hiji. Anu nu hiji deui mah aransemen ulang. Aransemen ulang ya. Aransemen ulang. Kanggo judul nama kayak lah rahasia tuh. atuh abi penasaran ya teh kasih lain nyieu Selama walaupun namanya teh di rahasia-rahasia kan sebenarnya namanya teh sapal. Naon judulna cing? sabuni-buni nama tarasi anger kaasaan oge Ya. Naon teh judulnya kan biar Kang ieu lah ngame. Wah, penasaran deh kayak nyaho. Makanya ya lagu judul. Ada lagu Iwan Fals. Ada judul. Oh. Aya nya. Iya. Saya ge Iwan Luslos. anu seueur mah ieu lagu jadul Nah, eta mah judul aya judulan yang gue judulan nu loba mah jadul kan teramenya Berat euy. Berat ieu mah euy. Karena keyakinan soalnya. tauhid Tauhid Allah kumaha anu di aransemen mah panginten lagu Saiket. Saiket Sabeugetan. Anu lagu baruna naon sok? anu lagu baru nama kan ayeuna urang rek ngalengkah kana naon teh kasadaran teh Kesadarannya. jadi di aranan di judulan ya teh hiap nih hawa Siap. hiap nih hawa Maknana naon eta? nah maksudnya teh ari hiap mah kieu ngagupai kan nih hawa kasadaran Oh, di hawa teh hartosna kesadaran. jadi hiap nih hawa Anjir. jadi tah kabayang abelah kan Terus saya Wek. jadi tim gue mah ngasaukur bikin lirik ngawul eta mah mangga anu ieu nu biasa dia kana celempung kana kacapi kana ya berharap mah bisa mengimbangi karena mun tiasa mah dihijikeun jeung alat-alat nu ayeuna beki wari gitu. Jadi kan orang hayang naon teh anu anyar artina naon ngaranna teh lain mapal gitu nya artina teh kieu oh deh sagenya oh deh asli naon teh iya pas naon atuh dia bejaan oh iya tapi teh ngebejaan ini mah Jadi inti nama lah ngiring-ngiring ngarojong oge karena musik nu ayeuna. Ya mudah-mudahan kasura ge tiasa collab jeung musisi-musisi anu lebih modern. Ya. Jadi kita collab lah dengan teman-teman kita yang sudah berkecimpung lama di dunia musik. Kita coba untuk collab dengan mereka. salah sawiasna tadi teh ya salah sawiasna kemungkinan karena anu dina saiket sabeungkeutan dulu teh sareng Kang Mawang nya sareng Kang Mawang Mawang nginang inung nah Kang Mawang, Kang Ate. nah teh nya urang ge urang ngadamel deui
di aransemen ulang. Orang cobian ke orang Kolaborasi. mudah-mudahan tiasa. Siap. Orang-orangna eta. Wah bener engke bakalan lebih panjang nih pembahasan kasuratnya. Hatur nuhun ya sadayana mungkin meureun untuk papagan ayeuna mah meureun ngabahas kasuratnya dicukupkan heula sekian pangintennya dulur-dulur sadayana. Janten insyaallah kapayuna kita berkarya deui nya terus Siap. Oh, hatur nuhun tos darah nongkap sadayana. Baraya sadayana hatur nuhun tos kersa nonton video ieu nya sugan atuh cingkas stimulus lah janten semangat di urang reng-rengan ngarojong berkarya sama-sama ya kayaknya pokoknya tetep dalam kesadaran lah gitulah hatur nuhun ya apunten bilih aya lepat-lepat kata ti simkuring miwah ting ti reng-rengan sadayana mung sakitu sigana manu kapihatur cag rampes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, assalamualaikum sampurasun intinya biasanya tepang deui. Kapan dia? Padahal abi iya lempung kali ini kayak orang. Jeki niki. Kalem-kalem ya. Hiji, dua, tilu. Mana kali ini kemana ya? Aing di bisa ya mana ya? Orang kali ini kan. Stop. 3 Siap ya? Hiji, ieu nya. sampai Siap. 2 2, 1. 1. Cartai. Orang itu nak apa tarik Asup aku mahal gitu. Tong nu hese. 3 2 1. Kayak tadi aing diajar. Ini heula anjing. Oh, sangat. Kali tinggal Eta kali. nuturkeun. Banyak kenang heula. 3